dah ngaduk lah. Kira Surawung aing mah. Surawung ngasatetkeun kembang nya mana buahna yeuh. Dipelak tengah aja mah teh. Nahan kara maneh? Direte nya kana kara. Kala Surawung. Nu kitu Surawung. Kunaon gitu? Aing mah nyamal biasa nu kieu. Nu kieu mah pipinihkeun Airbus. Ngan ieu teh puguh aing teh. Jadi dengar geunah namakeun kembang we buahan hanteu. Kita pipinihkeun Airbus kieu mah. Rete. Aduh, ngananahan kara maneh? Iya betul. Aneh ngajak ojek ka aing ka desa. Rek nah hiji ka desa. Kemarin ngajak ka aing ka desa rek ojek cenah. Oh maksudna mah rek kumpulan satadi nama kan tetulus. Poe isukanana deui wae cenah kitu. Sok tara puguh rete mah. Ih puguh ceuk di atasanana kitu pokna teh. Wayahna cenah kitu isukan deui wae. Ya, tos atuh uing bade uing deui wae bade engine mah disamper engine ka dieu ku uing. Heeh, jig we ari moal ngopi heula mah di dieu maneh. Walah, Ngadain nama eueuh digaweun. sesuai nya. Wayahna isukan ka dieu nya. Di heula. Tadi heula sakedeung sok guna motor mah di dinya. Ya naon? Yo. Yo pelan dia. Aduh. Iya enak nama. Daek pangalakeun jukut aing sepeda bubuhan rumah aing kan madang itu dia tadi aingna teu kaburu ngalah. Kuat ngalah jukut telepel. Ieu nya aing minta saha deui. Kieu ayeuna mah kek uing dipangbejakeun ka si Robi tawa ka adina. Wayahna mong pengisuk keneh lamun erek oge dibejakeun soalna mah itu domba aing can madang. Karunya gobrak bekan wae. Ya, kayak dibejakeun. Ngan ayeuna mah moal bisa meureun itu motorna teh hirup teuing spionna konslet ngait kanu busi teuing knalpotna teh baudan hiji. Wah, maneh masuk alasan wae make anu spion segala rupa minta ke bensin puguna mah meureun maneh mah. Lain da paeh tuh teu hirup lamun dititah teu indit teh, mun dititah teu indit. Teh berarti cirining motor mah teu hirup teh. Nya geus, pokona nama ke bensin mah ku aing dibere heula. Wayahna Mana? nam. Mawa ke di imah gerak duitna. Burukeun. Cepet heula aing. Kumaha sakieu? Da moal mahi meureun. Ceuk saha moal mahi-mahikeun lah. Wayahna aing teu boga recehna mah. Duitna kan aya sakitu-kituna deui. Anu recehna. Kurang nol hiji. Hah? Nol kurang hiji. Gampang kali ngetik we di ditu. Moal mahi. Diketik nol hiji deui jadi 20.000. Mahi-mahikeun heula wayahna. Teang si Robi atawa adina. Sina ka dieu. Kedatangan curigna teh medit RT teh. Dik buru. Wayahna yo. Oh. Mau pengisuk keneh. Nah, beneran adina gampang ini dia ditah wae. Aduh, itu si teh mangginan kamar ge lancik aing dicarekan. Buah aing dicarekan nyamun aing mah. Robert. Serah mana didinya? Alus mana berubah we jiga satria baja hitam. Robert. Ampun mang, ampun. Nyana kara mana? Ampun-ampunan kau zaman keur perang we. Da teu ditodong ku aing ge. Ka dieu mana ka dieu? Nyana kara mana? Ulah dicarekan mang, ampun. Suka dieu mana moal? Suka dieu. Embung, Suka dieu. embung. Ih, suka dieu. Ulah dicarekan. Moal dicarekan suka dieu. Moal suka dieu. Suka dieu mana cicing. Kemana lancar mana?
molor. Kiwari molor. Kieu. Maneh daek teh di titah ngarit cenah ku RT. Di buruanan teu? Ya meureun di buruhan mah maneh daek teu. Mana buruna lah? Hanya itu ke RT monyet ka aing. Itu nu mentanan nu ditah nage RT. Jung buru itu RT sampeurkeun ku maneh itu nungguan meureun. Nyata disamparkeun dadah. Ngah alap. Teu geuleuh. Sarua kocelak lajeng lanceukna. Sugan sengklek sia. Mang. Ah maneh. Dadah. Ngah alap yuk. Siap ku aing bale nu gerak. Sok maneh. Ampun. Garing keneh hoyam. Rete. Astagfirullahaladzim. Ayo maneh, bet ngarurewas wae. Nya ka mana maneh eta adik lanceuk maneh? Bet aya ulah tanget adina si Robi ka mana? Oh si Robi mah Nya ka mana? molor bobo. Astagfirullah, aya kanu molor mun dibeuki pisan. He kabeneran atuh aya eueuh mah si Robi. Da maneh adina nya heuh nya Robet. Mohon. Pang ngaritkeun domah aing can madang ti isuk. Tah, daek Lin. Oke Rete. Aduh, cicing heula. Ye, aing rek nyokot pak kakasna nya. Geus tenang pokona mah ku aing bere udu da jeung hakaneun mah ungkul maneh di amplop maneh nya. Heeh, cicing tuan. Robet, ke sini. Come here. Mana tuh peralatan tempur aritna? Cicing heula. Jadi ayeuna mah segala rupa teh kudu aya istilahna teh palaturanana. Naon peraturanna? Palaturan penyerahan arit. Ngajedog daguan di dieu nya. Cicing. Kepada prajurit arit. Arit diserahkan. Arit diterima. Prajurit arit berangkat. Jor. Aduh lieur gitu aingnya lempang kikian kas jika mereka perang nih molor aing malah molor lah aing malah tunggu Rete. Ah, Tulus arit. terus si ieu nu ini teh teh hadina si Robert. Robet heeh. Tapi mun geus aya meureun 7 jam mah can datang kene we. Asa jelema teh. Wah, di lubuk singa mah kitu. Oh, sugan lamun bisa mah urang teh ku urang euy bisi keuri tubruk muning gitu. Gegelepekan ngading can madang cenah Dong, mun itu grup mundi, kumaha lamun digotong rinyu ka mana neangna? Tah heueuh aing teh kadinya bingung nama heuh. Manya teh mah kurang. Ieu teh. Heeh, wayana. Maksud teh. Sing ngadatangan deui indungna kitu naon gitu. Hah? Oh iya. Iya. Tuh. Kita ngari teh ka HS di saung kedas. Ini sarwana jeung lanceukna baru ki HS heuh. Mah ieu. Tuh. Beureuyah. Anasanan urang Beureuyah. ngadadag wae. Tuh. Beureuyah. Urang cangreun we heureuyan. Nya. HS itu di biakar ku sorangan. Cek aing baru ki pisan hanteu lanceukna hanteu adina. Cangreun gua aing malah. Nah, balik nah.
pusing kena kita ngarikeun kalah ka es Robert eta mana saung saung ka mana ulung. Aduh, kalakuan saya cokor aing di talian. rek dipambajakeun kan itu motor aing jadi terhirup sok tuna tuh tina sepiona meureun ngait kanu businya kanu naon itu teh Wah, alasan mana mah anger meureun minta keur bensin aing nyaho nya. lamun teu lamun itu gak boleh wah ane mana ada imo asli mas oh jung mana jung samperkeun Nyatu, samperkeun dadah. siapa tarik gitu lu guru mana samperin ke itu RT sinuan bukan Nyatu samperkeun dadah. Love you. kalau kecengir siapa Penyerahan Arit. Harus diterima. Prajurit Arit berangkat. Jor. Kepada